Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Arya Maulana Pratama ti SMA Negeri Hiji Cileunyi bade nyungkeun waktosna kanggo tugas basa Sunda perkawis wawancara anu temana nyaeta pentingna diajar basa Sunda. Mangga lajengkeun. Naon gunana diajar basa Sunda teh? Gunana diajar basa Sunda teh salah sawios gunana teh kanggo tiasa komunikasi sareng sesami orang Sunda. Sareng deui kanggo ngalestarikeun budaya Sunda di antawisna nyaeta bahasa. Naha urang kedah diajar basa Sunda? Diajar basa Sunda teh supados budaya Sunda teh teu ical kagurus ku zaman anu ayeuna tambi gencar lebet budaya di luar. Janten budaya Sundana teh tetep aya sareng lestari. Iraha urang kedah ngawitan diajar basa Sunda teh? Diajar bahasa Sunda teh salerosna mah tiasa ti alit. Misalkan di TK, lalu TK soalnya aya lagi terus aya gini Rebo Nyunda eta teh salah sawios usaha ti pemerintah kanggo ngalestarikeun budaya Sunda ti alit. Kumaha sih cara ngagunakeun basa Sunda anu leres teh? Salerosna mah sih kedah digunakeun sesuai kaidah nu berlaku anu kanggo lemesna kumaha, kanggo saluhureun kumaha, kanggo sandapeun kumaha. Tapi eta mah teu janten masalah, nu penting aya niat heula ti urang kanggo diajar basa Sunda anu leres. Saha wae sih anu kudu diajar basa Sunda teh? Anu diajar bahasa Sunda nu wajib namanya salerosna orang Sunda, tapi daya menutup kemungkinan saha wae tiasa diajar. Ayeuna oge seueur anu ti luar anu hoyong tiasa diajar bahasa Sunda. Di mana wae urang kudu ngagunakeun basa Sunda teh? Ya bahasa Sunda mah tiasa digunakan di mana wae, di sabodeureun urang, di antarana di lingkungan kulawarga, di sekolah, di masyarakat, sareng di pergaulan urang sadayana lah. Hatur nuhun Ibu atos ngaluangkeun waktosna. Mohon sami-sami.